Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtassu arwahahum bisyuhudi uzmatih wa qulubuhum fi raudati jannati ma'rifatih yuhbarun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulum wal anwar wa ma'danil ma'arifi wal asrar wa radiyallahu ta'ala an ashabil abrar wa ahli baitihil athhar amma ba'du. Pembahasan basmalah dina tinjauan tauhid eta aya 4 bagian. Bagian pertama ditinjau tina huruf ba'na, bagian kedua tina lafad ismi, bagian katilu tina lafad Allah, bagian keempat tina lafad ar-Rahman ar-Rahim. Wengi minggon kamari urang tos dugi ka muqaddimah. Ayeuna urang ngalajeng ka pasal kadua muta'alaq ba. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua muta'alaq ba. Muta'alaq itu harus terkaitan huruf ba. Gambaran muta'alaq ba, huruf jar asliyah di antarana maksudna huruf ba teh ngajarkeun naon ka urang gitu. Hiji, tiap-tiap nakdirkeun fiil kudu dibarengan ku isim fa'il, lafad musta'inan atau mutabarikan. Pikeun nimbulkeun atau ngainsyakeun barokah atau pitulung. Artosna kieu. Tiap ucapan bismillahna urang lamun eta dimaksudkeun kanggo zikir, kanggo wirid hungkul, eta mah teu kedah netepkeun ayana pagawean. Tapi tiap-tiap urang ngucapkeun bismillah netepkeun ayana pagawean. Jadi misalnya orang rek naik mobil, bismillah. Orang rek keluar imah, bismillah. Orang rek mam, bismillah. Orang rek maca buku, bismillah. Kan ucapan bismillah di dia lain zikir, lain wirid. Tapi ucapan bismillah di dinya netepkeun ayana pagawean. Itu maksudnya. Jadi anu dimaksud tiap-tiap nakdirkeun fiil, artinya tiap-tiap ucapan bismillah urang netepkeun ayana pagawean atau ditetepkeun dina hiji pagawean. Maka kudu dibarengan ku musta'inan atau mutabarikan. Saportos anu kantos didugikeun nyaeta dina bab kahiji pasal kahiji basmalah. Didinya disebutkeun bismillahi ngamimitian abdi nganggit ieu risalah kalawan. Kalawan di dieu teh musta'inan minta tulung kazat anu kagungan jenengan Allah. Jadi lengkapnya jadi kieu. Bismillahi ngamimitian abdi nganggit ieu risalah kalawan mentap pitulung kazat anu kagungan jenengan Allah. Bismillahi ngamimitian abdi nganggit ieu risalah kalawan mutabarikan ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Jadi tiap-tiap anu nakdirkeun ayana pagawean kudu dibarengan ku kaayaan musta'inan atau mutabarikan. Pikeun naon? Jadi disebutkeun pikeun nimbulkeun ngainsyakeun barokah atau pitulung. Anu dimaksud ngainsyakeun eta ngandung hartos ngayakeun tina eueuh jadi aya. Misalnya dina surah ka-6 disebutkeun wa huwallazi ansya'akum min nafsi wahidah. Ansya'akum di dieu hartosna khalaqakum. Anjeunna Allah anu geus nyajadikeun aranjeun tina diri nu hiji. Ansya'a eta khalaqa jadi ngayakeun tina eueuh jadi aya, ngainsyakeun. Tah lamun urang ngucapkeun bismillah dina hiji pagawean dibarengan ku musta'inan jeung mutabarikan tina hartos supaya ngainsyakeun artina
supaya ngayakeun tina eueuh barokah dina eta pagawean jadi aya barokah. Tina eueuh pitulung jadi aya pitulung. Nu kadua pengertian ngainsyakeun teh nyaeta ngayakeun deui anu tos teu aya. Sapertos dina ayat disebutkeun summallahu yunshi'u nas'atal akhirah dina surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian Allah ngajadikeun kahirupan nu lain sanggeus urang maot. Jadi ngainsyakeun ngandung hartos oge nyaeta ngayakeun deui anu tos teu aya, anu tos luput ti urang. Jadi lamun urang ngucapkeun bismillah, maksudna dibarengan ku musta'inan sareng mutabarukan, eta kanggo naon? Supados naon nu tadina dina pagawean eueuh barokah jadi aya barokah. Nu tadina eueuh pitulung jadi aya pitulung. Nu tadina barokah jeung pitulung geus lewat diayakeun deui ku Allah teh dina eta pagawean. Anu katilu anu disebut ngainsyakeun ngandung hartos ngagedekeun numbuhkeun nepi ka jadi gede. Ieu dina surah 43:18 yunasya'u hartosna yurabba ngagedekeun. Jadi kunaon kudu dibarengan ku musta'inan jeung mutabarikan dina ngucapkeun bismillah lamun nakdirkeun fiil ya mun nakdirkeun pagawean eta supaya aya ngainsyakeun tilu ieu supaya dina eueuh barokah jadi aya barokah dina eueuh pitulung jadi aya pitulung dina tadina barokah jeung pitulung teh geus leungit diayakeun deui dina ayana barokah jeung pitulung semakin ngagedean eta barokah jeung pitulung maksudna henteu semet ngan saukur di pagawean eta hungkul meunang barokah jeung pitulung teh tapi bakal ngembang nepi ka pagawean-pagawean nu lain urusan-urusan nu lain. Terus anu kadua muta'alaq dina ba eta upami ningal kecap abtadi'u atau wa u'alifu wungkul maka jumlah kalam basmalah jadi khobariyah. Cek abdi oge nya tinjauan ieu teh tinjauan tauhid tapi ngangkatna tetep dina sisi bahasa keun ari keur urang mah ieu jadi pelajaran ka urang bahwa ulama terutama ajengan khoer dina ngadiktekeun akidahna tetap berdasarkan karena penguasaan bahasa yang baik. Jadi disebutkan upami ningal kecap abtadi'u atau u'alifu maka jumlah kalam basmalah jadi khobariyah. Nyaeta ma yatahaqqaqu madluluhu biduni dzikri dalihi. Artosna nu bisa dinyatakeun madlul caritana ku teu dicaritakan kecapna. Tegasna nyata ngawitan nganggit sanajan teu. Maksudna kieu kecap bismillah geus netelakeun ayana anu dipigawe. Sanajan eta pagawean teu diomongkeun oge kitulah ringkasna mah. Jadi lamun urang ngucapkeun bismillah tanpa menyebutkan naon anu dipigawe ge geus netelakeun ayana anu dipigawe ku urang. Anu katilu upama ditingali tina kecap mutabarikan wungkul atawa lafad musta'inan anu disimpen tarkibna jadi hal pisundaweunana bari menta berkah atawa menta tulung. Atu jumlah basmalah teh jadi insya'iyah. Patokanana mala yatahaqqaqu madluluhu biduni dzikri dalihi. Hartosna anu teu bisa dinyatakeun madlul caritana lamun teu dicaritakeun kecapna. Da moal bisa nyata menta berkah atau menta tulung lamun teu diucapkeun lafadzna. Bedana jeung nu tadi khobariyah mah lamun urang ngucapkeun bismillah diomongkeun teu diomongkeun netelakeun ayana pagawean anu ku urang hayang diberkahan di jerona hayang ditulungan ku Allah di jerona. Lamun insya'iyah mah kieu nyata urang teh menta tulung ka Allah menta berkah ka Allah dina pagawean lamun ulah ucapan basmalah teh diomongkeun. Lamun teu diomongkeun mah can jelas pagawean urang teh bener menta berkah menta tulung teu ka Allah. Jadi lamun hayang pasti bahwa pagawean urang teh di jerona aya menta tulung jeung menta
barokah ke Allah, maka kudu diomongkeun. Bismillah teh kudu diomongkeun. Kitu insya Allah jeung Khobariyah teh beda. Kaopat jadi tetela. Jumlah basmalah aya 2 jumlah. Nyata jumlah Khobariyah. Ngabejakeun tanda taat jeung satya kana wahdatul matlub nyaeta hiji anu disuprih dina maca bismillah pedah parentah syarat. Urang teu nyebutkeun naon pagawean tapi urang nyebutkeun bismillah teh eta teh nandakeun urang teh tauhidul matlub. Artina ngan saukur ngalaksanakeun parentah Allah we bismillah gitu. Tetapi nu be jumlah insyaallah ieu mah tanda anu ngomong teh teu daya teu upaya wungkul Allah anu boga gawe wahdatul maujud fil af'al. Da moal bisa menta ka jelema sejen anu angkeuhan boga pangabisa jeung jadi tanda butuhna makhluk ka Allah. Butuhna makhluk kana pitulung jeung barokah ti Allah. Jadi intina mah kieu sabenerna ulah nepi dina pagawean naon teu ngomongkeun bismillah. Gitu. Sebab ari bismillah dina khobariyah nunjukkeun kana urang teh tauhidul matlub, ngalaksanakeun parentah hungkul urang teh ku bismillah teh. Tetapi lamun bismillah diucapkeun teh dina insya'iyah hartosna selain urang teh bener ngajadikeun di pagawean eta teh bener-bener minta tulung jeung minta berkah ka Allah oge jadi tanda bukti bahwa urang teh butuh ka Allah. Jadi bismillah teh cek ilmu tauhid mah nunjukkeun dua, nunjukkeun urang taat ka Allah, nunjukkeun urang butuh ka Allah. Terus aya patarosan kieu. Kan tadi di nu kahiji teh disebutkeun kieu, tiap-tiap nakdirkeun fiil kudu dibarengan ku isim fa'il. Lafadna musta'inan jeung mutabarikan. Ari nu ngaran isim fa'il eta diturunkeun tina fiil, tina pagawean. Tina fiil mudore asta'inu kuring keur menta tulung katurunkeun isim fa'ilna musta'inan anu menta tulung. Kaayaan nu menta tulung. Kitu oge isim fa'il mutabarikan eta tina fiil atabariku kuring keur menta berkah. Patarosanna naha musta'inan jeung mutabarikan anu ditetepkeun jadi isim fa'ilna dina ucapan bismillah. Padahal pagawean anu dimimitian lain menta tulung jeung menta berkah ngumpul ka Allah. Pagawean urang loba. Nah anu dipilih tina sekian banyak pagawean nu dilakukeun ku urang di awalan ku bismillah nu dipilih na teh kaayaan musta'inan jeung mutabarikan. Nah, jawaban tina patarosan eta dina poin kalima sareng kagenep dina buku ieu. Nya eta disebatkeun kieu ku UA teh. Panganyimpen lapad musta'inan sabab bisana jalma migawe kana taat jeung nyingkah tina doraka kaasup musonib kaasup UA anu ngarang ieu bisa ngamimitian nyusun kitab eta wungkul ku pitulung Allah akur jeung ajaran dina Al-Qur'an iya kana kudu wa iya kana nasta'in. Jawabanna kitu kunaon ngan saukur musta'inan jeung mutabarikan anu dicokotna padahal pagawean urang loba. Dengan saukur menta tulung jeung menta berkah. Terus nu kagenepna panganyimpen lafad mutabarikan sabab ari ngaran barokah teh tumbuhna kaalusan. Berkembangna kahadean akur jeung ajaran dina Al-Qur'an tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah anu di tangan anjeunna sakabeh karajaan sareng anjeun anu maha kawasa kana sagala perkara. Jadi pami diringkaskeun bahasan pasal kadua teh kieu paminta. Bismillah cek ilmu tauhid dina tinjauan huruf ba'na. Bismillah netelakeun ayana pagawean. Ngudukeun kaayaan musta'inan jeung mutabarikan.
kaayaan menta tulung jeung menta berkah dina eta pagawean. Terus disebutkeun pagawean lamun diwitian ku bismillahirrahmanirrahim jadi tanda tauhidul matlub. Lamun dibarengan ku musta'inan jeung mutabarikan jadi tanda butuhna ka Allah. Pasal ketilu tangna dikawitan ku huruf jar. Pedah kitab-kitab anu diturunkeun ka bumi seperti suhuf Nabi Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur. Eusina kacakup ku Al-Qur'an. Eusina Al-Qur'an kacakup ku Al-Fatihah. Eusina Al-Fatihah kacakup ku bismillah. Eusina bismillah kacakup ku huruf ba anu nandakeun bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Ku kami Allah ayana barang mungkin nu geus aya jeung ku kami Allah ayana barang mungkin nu bakal aya. Coba lenyepan kalimat eta. Ku kami Allah ayana barang nu geus aya. Artina barang nu geus aya urang nu geus aya. Ya, barudak urang nu geus aya. Urang nu geus aya eta aya tetep aya dina kitu teh ku Allah. Sehat nu geus aya eta tetep sehat ayana sehat teh ku Allah. Tapi segala barang mungkin nu bakal aya oge ku Allah oge. Jadi ayeuna urang nuju sehat. Mungkin engke ka hareup mah jadi gering, ta geringna oge ayana ku Allah. Sehat urang ayana ku Allah. Ayeuna urang aya dina kaayaan sempit rezeki ayana eta ku Allah. Da geus aya di urang sempit rezeki teh ku Allah aya. Engke ka hareup barang mungkin urang bisa luas lapang rezeki teh eta oge ayana. Kitu teh huruf ba teh. Ngajantenkeun sagala sesuatu ayana di Allah. Anu kadua, ba teh huruf syafawi. Artina huruf anu diuningakeun ku biwir. Ba ari biwir eta koncina sakabeh carita anu ngandung hati yen moal bisa terbuka rahmat Allah amin ku Allah. Moal bisa kasengker amin ku Allah. Dauhan Allah ayaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Lamun Allah mukakeun rahmat pikeun manusia maka moal aya nu bisa nyengker. Lamun Allah nyengker maka moal aya nu bisa ngalepaskeun sabadana. Ari Allah eta anu maha gagah jeung maha pengpuh. Malih mah abdi maos salah sawios buku anu janten rujukan kanggo wa ajengan wa khair dina ngadiktekeun akidah. Ari telepat ya Anatu Tolibin, Tufatul Murid sareng Tufatul Habib. Tadi salah sawios eta buku abdi maca, salah satu disebat huruf ba teh huruf syafawi. Eta huruf nu kaluar dina biwir. Maka saurna awal pertama anu diucapkeun ku jelema dina kaayaan ketika Allah narik janji ka anjeunna, ucapan pertama jelema nyaeta tina huruf ba. Jadi sawatos Allah naroskeun alastu birabbikum, maka wala ranjalmi sadayana bala. Jadi huruf ba teh huruf mimiti anu diucapkeun ku jelema cenah kitu. Katilu ba titikna hiji imahna jiga parahu di luhur nandakeun hiji zatna, hiji sifatna, hiji pada melanana. Wahdatul maujud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud. Hiji anu aya, hiji anu disembah, hiji anu disuprih parentahna, hiji anu dimaksad. Mata uang kemudian nyarioskeun di dieu saha jalma nu maca bismillah bari nekadkeun yen bisa maca teh ku Allah. Wahdatul maujud pangna maca seja ibadah ka Allah, wahdatul ma'bud
dibaca pedah parentah Allah jeung ngalap berkah atau minta pitulung nyata wahdatul matlub, tujuan maca hayang ridho Allah, wahdatul maksud eta nuker maca bismillah disebutna muqarrabin, jalma nu deus ka Allah pasti deet ijabahna. Masya Allah. Muqarrabin mah tos di atas hamba anu biasa. Mantap tadi pokoknya asal ngucapkeun bismillah eta geus netelakeun aya pagawean, ngucapkeun bismillah mastikeun yen dina pagawean eta urang hayang sainan jeung mutabarikan ti Allah tos cekap. Tapi kami urang hoyong ngahontal derajat muqarrabin nyaeta anu deus ka Allah, maka maca bismillah nate kudu bari aya patekadan dina jero hate bisa maca teh ku Allah, pangna maca sejak ibadah ka Allah, dibaca pedah parentah Allah jeung ngalap berkah atau minta pitulung. Tujuan maca hayang ridho Allah. Maka eta nu keur maca bismillah disebut muqarrabi. Lamun urang muqarrabi dina maca bismillah na teh dibarengan ku kateka dan la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, maka deet ijabahna ku apa yang dijawab. Pasal keempat hakikat jeung majazna lafadz ba. Kahiji upami ba di makna isti'anah cek sapali ulama eta hakikat, sabab hakikatna ba ieu sok artina tepung rasa jeung Allah. Aidinu maksad mah nyaeta minta tulung teh ka zatna Allah lain ka asma Allah. Tapi lamun ba teh diartikeunana di mana antabaruk minta berkah, maka teh jadi soal lamun ismina menjadi bukan majazi tapi hakiki. Jadi nama Allah teh bener nama Allah dan tabaruk kungaran Allah meunang. Lamun ba di maknaan minta tulung maka ismi teh lain anu sabenerna. Ismi teh maksudna nyaeta zatna Allah dan minta tulung lain ka asma tapi kana zatna. Tapi lamun ba di mana tabaruk minta berkah maka boleh minta berkah maka asma, jadi asma teh boleh disebut asma lain zat. Tapi minta berkah melalui asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sanan 'alaik. Amin. Amin. Alhamdulillah daiman alhamdulillah. Allahumma shalli ala wasbihi sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa Amin. wa inda hisab wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, salam baktos ka sadayana.